amitan. Di kula nu cicing di Cidurian silana di RT genep amitan, di kula amitan, amitan, amiti kula amitan. Sakitu Raja Pamunah sing jadeuh asep nu melut naluna nalun kamanggung kamanggung amega mendung turun ngajadi hujan hujan poyan sirang tangan panyinglar kalangan karungan. Kocapkeun di hiji carita. Ieu carita kerame ieu mah getok ieu. Ya, sok kumaha? Katelana ieu teh cenah aya Nyi Empet. Nu katelana nyiratna empet. Di mana leungihna? Nyiratna empet teh baheula mah ayana di Afghanistan. Tapi ayana geus pindah ka Tegalga. Dagang kangkung sih. Nyiratna empet. Nyiratna empet umpat lampet saumpat lampet ini ka dukun pelepek ngalobah banget ngulepet palias teuing Ka dukun gitu. datang ka hiji dukun kesanggup datang ka belah kulon ke Walakaya ka kidul makomo ditunggul Kawetan eueuh nu ngamaraban ka tengah eueuh nu nyutra. Ternyata eta ini empet. Bakat kuliah eta nyiratna empet ini ada persaun kecantikan. Ayo naon mau cuk? Nyari eta mah supaya eta beungeut teu lepet. Keketrok di pantolawang nyiratna empet sasadu. Nyiratna empet sasadu. Nu katelah ka dokter kacantikan nu ngaranna Ujang Ajang, nu ngaranna Ujang Ajang. Ujang, Tapi kebenaran ieu teh ya. Ujang Ajang teu eueuh. Ojol muka dan pantok tinggal ujang di kerepus kacamata bari gede petunjuk nyiratna empet aya naon sia cek ieu ujang aja ge singkat cerita satu kasna nyiratna empet asup ke atas salon kecantikan daek ke daek kata ujang teh mariksakeun eta beungeut Siga kumaha ta beungeut teh? nu kadina nyiratna empet teh cek ujang mah nyiratna empet teh loba teuing ka dukun pelet beungeut lepet bari jeung dompetna lepet palias. Nah, beri empetnya, syarat empet ka dukun pelet. Terus marioskeun taeun apa tuh? Singkat tadi cerita. Nyiratna empet dioperasi beungeut mah eta teh. Dioperasi. Wahala. Kebenaran ujang mah lain ahlina, ujang lain ahli kacantikan. Ujang mah budak bolon anu sok nungan limun gitu. Nya kepaksa ditawakeun ujang teh ka nyiratna empet. Lain ge plastikna wan nyiratna. Ada jelas orang. Ieu teh aya sabaraha plastik. Buka hiji botol aqua, buka dua gelang
katilu karesek hideung, kaopat bungkus semen, kalima urat tali rapi. Aduh, eta mah bingung nyerat empet teh bingung. Katingali aya cap-cap, aya cap-cap luhureun. Luhureun naon eta teh? Turun naon atuh? Turun dermos ya lah. Luhureun termo. Bunyi empet eta di etan. Letah cap-cap di etan sabaraha kali ngeler, kabeneran 3 kali ngeler. Sing goreng mere Jawa aban. Geuning ceuk cap-cap mah nyi empet teh kudu make plastik jola. Nya atuh nyi empet teh nawar-nawar heula. Da mapun jolang mah enak teu mahal. Ku anti pecah teh Anti anu pecah. Tuar-tawar, bari jeung teu boga duit nyi empet cecelet teutan sorangan. Da puguh teu boga duit manehna mah. Ceuk yang ojong. Ceuk yang ojong. Lamun hayang bahan plastik tina jolang kudu aya duit sakantong kresek. Mirakna empet ngadon mewe. Ngadon mewe eta teh. Mewekna sih gak kumaha mewekna. Kudu kitu cenah mewe. Atuh antuk nama nyempet balik deui ka ieu mah. Diam kamu udah ketemu Kudu kudu bisa. Kudu heulang. Udah lah. Mang Mot udah jelas ya Mang Mot. Da jauh perjalanan. Di imah Mang Ojon ka nyeratna empet teh jauh pisan. Kabeh hibur. Tetangga pada naranya. Nu ngaliwat pada ningalikeun. Nyeratna empet ngumpatan satakal kabeh hayang buru-buru ka imah, hayang buru-buru menang duit, hayang buru dan eta beungeut ku asli. Jogan keputranan aku itu nu artis saya. Eta eueuh budakna teh. Budakna eueuh. Nyeratna empet. Korek we eta. Mau pulang. Serepet si Babali. Antukna picilakaeun. Lamun ieu dituluykeun nyi empet moal kajadian. Beungeutna dioperasi plastik. Maka jadian da puguh teu boga duit. Tenan. Nya balik deui. Nyi empet balik deui pas jam ojol. Sugan wae. Ditinggal ti karuhuna nu katelah harta waris rek dijual ku manehna. Padahal eta mah harta warisna di karuhun nu katujuhna. Kitir meureun sebenarnya teh. Bae dikitu. Sing goreng calana jeruk. Sudah teh kitir muncul. Ai. Singkat ieu carita. Di setengahing perjalanan Nyi Empet papanggih jeung Jang Wowo. Jang Wowo teh bandar beas nu telah di Cianjur, bandar beas nu keur makmur. Beuteung subur, awak subur. Kumis baplang, camerang-herang, manya ya kumis camerang-herang. Aku baca gara-gara tiga lele gitu. Di Cianjur Oh, Cianjur jauh. Ngan kebeneran teu ngarewat tadinya. Jang Wowo tumanya. Naon nyempet ayo. Bener wah leuwih kitu. Bari ceurik nyeratna empet cumarita ka Jang Wowo.
Marita pika sediheun mata pika cerikeun teu kuat ningali batina teu kuat ningali lahirna kantukna jago meuli eta calana hargana teh kabeneran da eta teh pupus di karuna Pika nyago ngalorkeun dompetna dibikeun duit 80 gepok gede sing goreng ratusan unggul beureum mun dihitung mah aya 4.444.550 rupiah deui ari ku mah dapat teu kahitung atau bisa nyerat tampet nerima duit teh langsung mana dicopot duitnya sanggeus dicokot berebet lompat ratna empet lompat sampat lampet lompat deui ka imah ojon Kenaonan cenah. yang geus teu kuat yang dirubah beungeut gedor setarik naker jero imah uli muka nuka tingali aya bapak-bapak ukur sila dihadapeun kang naon eta teh ditanggal teh moho deui Akang oke panggil terus. Oke. Manya nyoba di tanggal oke bisa gitu eta. ada sing goreng kata bapak-bapak teh geuningan ujang aja Ujung moyang. ujung moyan harus balik pamitan nyerat empet kajang-ajang akang ajang anu ganteng akang ajang anu bager ieu kuring abi tulungan hayang ngarubah ieu beungeut supaya telepet teuing supaya teteruk teuing tulungan kuring tulungan singkat cerita dibawa asup deui ka jero ka imah nyeratna empet dioperasi plastik tinubahan jolang tea tinubahan jolang sajam 10 jam nyerat nampet karek beres dioperasi kena plastik teh meni mulus meni kinclong ngan hanjakel pas pipina rada bareuh jeung aya siga nu eta warna teh ditanya teh banget tapi terjang aja pengariwang nah iya mah cenah efek sampingna sabab bahan jualan mah kieu Mental bahan resepnya lamun tina resep hideung mah lemes teh aspal ya atuh yang ajan potret dina kertas tulis Jadi saja. jadi saja ieu resep nyerat nampet sanggeus dioperasi teu meunang ngadahar surawung teu meunang ngadahar kangkung teu meunang ngadahar naon pucuk gedang teh ngaranna teh Selong, naon? selong pucuk gedang teh selong ieu Zaman ini kasih makanan kan. singkat cerita
Samangka Impet acandaan. Impet keur ngarasula sabab banget nu tadi lepet ayeuna kalakah rajek ayeuna kalakah rajek Tadi nomor yang mulus ya. nama hayang mulu Karena tes sih kumaha. cing horeng banget rajek asal lepet banget rajek jadi kopet nyiratna salah mirahma nyiratna salah mirahma nuang samangka jeung pucuk gedang eta jadi masalah nama Selong saya coba etok. Kolaborasi, kudu kolaborasi. wajib salah Komplikasi we nya jadi selong teh. komplikasi Terdengar rasula di tanah rumah kasampat ayah salakina datang di kota Sia. gobok salakina gobok kayak siluman di mana kena iman Asli. Pangling kali belam. menang bawa botol aqua eta cai dibanjurkeun ka nyiratna batik ngarenjang aw nah gitu ngarenjang teh cenah Direwas kagok. kagok rewas teh bih sia suka teh juri ari saha ini dia Jadi si arkiteknya salakina jadi salakina. salakina jadi bingung salakina ngalang layung nyiratna nu baheula mah geulis kulit bulus lir Dewi Pohaci ayeuna siga canggang Pohaci kabayang ngeprek dari laki harita nyiratna empet tedai keluar timah pagaweana humarurung siga nu bingung tawa tungtung siga nu bingung dawa tungtung impet jadi nu urung karunya teuing Males. Jangan atau jangan buru. tina hayang operasi plastik hayang beli salah milih bahan andukna jadi guru mungsak itu cerita nanti sabab enam geus cerita deui gaji empet nanti geus guru geus kejadian deui Kumaha teh salakina teh? itu salah kita nggak ada dicarita malah ujang ajan aja dilaporkan ke polisi dengan tuduhan malpraktek nah gitu kan jadi Ya, siapa tuh? Ya, hatur nuhun dah. Oke, orang tiap malam Sabtu orang ngariung dia. ini masalah politik ini mah seni ya bukan Seni. Bayang deh, kurang cek lah. ngaranya kayak di panggung mah ada waktu setengah jam kan ngaranya ya lu kita lo pakainya di sana Langsung ke Raja Pamunal. senajan di
yang jok teh sapis jok sendiri. Orang. Bobotoh mah durungan bobotoh mah ngarana beda bobotoh ngan saukur dudungan ngan saukur rasa lalangan terhayang di bawah politik, terhayang di bawah partai, mau hayang mah dudungan. Persib namun sangat sanggup lagu teh nyuruh teh ya. Suruh disuruh-suruh kan yang penting mah suruh-suruh. Asal kasuruh. Suruh Si gasah kasuruh. Suruput heula. Suruput lah. suruput lah. Juga booming ya sampai. Datang di KPAI. Kemana wah atau? Mantap bro. Mantap. Bener perlu di konsep pula satu di Konsep. arah ayat pak gujir lah. Udah kan bilang sasa. Gitu. Nah, udah kurang ngikir lah. Ada PSSI mah bener. Aya nama PSSI teh pamimpinna Edion. Dong. Edion. Maju mau Bandung, rak pandang mau kasih menang. Lari kantong harimau, ade pohon cantik pasti di lapangan. Maju mau Bandung, rak pandang mau kasih menang.
Laring rantong hariwang, ade pohon cantik selagi di lapangan. Hei, pulang ya ke sing ngegeuleng nu penting mah Persipea, eleh menang urang sacara satria. Hei, pulang rek ke sing ngegeuleng nu penting mah Persipea, eleh menang urang Bandung moal pundung. Maju Maung Bandung maju, pra kandang mau kasih menang, ulah ring rantong hariwang, kade poho cantik sportif di lapangan. Hei ulah kekeukeun, sing legreg teuneng ludeng, nu penting mah Persipea, menang urang sacara satria. Maju Maung Bandung maju, pra kandang moga sing menang. Ulah ring rantong hariwang, kade pohon cantik sportif di lapangan. Maju Maung Bandung, kade pohon cantik sportif di lapangan. Ulah operasi plastik di lapangan. Gramia. Maju Maung Bandung maju, pra tandang moga sing menang. Ulah ring rantong hariwang, kade pohon cantik sportif di lapangan. Persib Kampung Bandung, Persib urang Bandung, Persib menang ngaran urang Bandung. Persib. Ya, istilahnya istirahat heula. Kita udah bakal ya. Iya, saya seminggu. Awet teh dari ieu we silakan. Maung Bandung dipilih ku Raja Siliwangi. Ya. Sama Bandung ngawang ngaran Siliwangi. Amunnya para leung ka Gusti nu maha suci. Negara panjat pangraksa, para abdi-abdi Persib, sejak kamatan titis waris geni jalan laratan katampian kesan mandi Kalui si patahunan lawan ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek murung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang angking padung dengan jeung usina pangancikan Waduh, jadi ini sudah ada suasana
sareng Mang Ajok. Sampurasun karunuhun kagian Prabu Sili Numur badi pajajaran Pangauban siwi Nugar di tata Sunda Muga ngebang keluar wangi Alhamdulillah. Mang Ajo aktif? Aktif pada wahum. Mang Ajo gerak ngomong lain cicing lain ngomong Bako jang bako. Didinya pisan kuring kami jeung menjang cadas pangeran tekana pahlawan bangsa cadung mundur pantang mulang bermaksud takkan laksana berjuang ke negara lemah lain tali rapi itu tega pati daya basane talang mulangan anak ino ligas korban merdeka Caflok. korban bako lo kapan ada apa saya Jawab deui ya teh. main apa sopannya apa kayaknya Woi, Dapat. ya siaran langsung. Siaran langsung. Alhamdulillah. Berapa lempel deui ya? Acan, Acan. acan. Itu kalau buat man? jalan kapan Baca. Maksudnya kok Cok. Kumanya siaran langsung deh. Kirim bulan. tulis status dok oke Oke. Gue masuk nih. bosan Terus kira peren itu. Wokday. Si eta mana? Bidang-bidang teh sa? Bidang-bidang. bos itu MC dangdut biasa MC dangdut bawa kecapian nggak tahu Tahu.
kamari kiwari putih mengkedeg jatuh rami asli malati mengkodas ngaruntui endah miring gerak kan menuju bidang ilang karempang datang harapan kembang hotel waktos apel ngabuah jangan panganten dilelayan lalagasan dilelayan intan iya anjeunna dek layan cincin asih direma kiwa pindah tempat kata tubuh daging asih kawin lelewat pada janji reksa kuhu cincin asih bila jari jini nyelap malah langgi endah pasti bareng dengan hiji omat pulang bagi Matulah pada buka Matulah pada buka Ayeuna tinggal bahasa. Matulah pada buka Mojo pada buka Galindang tresna mukadal tahun kamari kiwari putih mengkedeg jatuh rami asli malati mudah menuntui endah miring gerak tahun bidang ilang karempang datang harapan kembang potong waktu saat ten ngamah jantan panganten pilelayan lalagasan pilelayan pinten iya anjeunna teh layar cincin asih direma kiwa mindah tempat kajang sebelum mungkin asih kawin lelewat pada janji reksa tubuh cincin asih dina jari jini nyelap malah nambi endah pas ini bareng ngaji omat pula bade buka omat pula bade buka kang ieu sambarana nyel tomat jeung gagangna sambal goang rana-rana manado jang udo mau jang udo Pangkat kopi. jang udo mah yang udah mah udah barang kaci kini
Kaciri bujurna begang Belang merucuk. Kacilaki meuli toman Kacilaki meuli toman Aki-aki meuli toman Aki-aki meuli Singkat cerita. Si malu saya kacau itu di niatna tadi sekali bisa tuh. Oke. Iya saya, di NS ya kering lah. Kerjaan langsung ke NS. Kamu bisa kacau. Itu wayang iya wayang yang rindu ngabang-ngabang tua setia sana jubalit hatina Yo. Muka tanpa wangi tadi tak apa bawanana. Sarira imut kasar geget manten dedet imut sarira wanita di sarira imut kasar panas kaos panas kecipta ibu salira anjeun pamutap rasa toleh gandengan wanita di mang ajo emu katatan kahalangan jang widi ajeng kang eta imut mang udung jung junang kapentan asmara kakak dengan apa
Kenalan si kakak. Dari tadi kan Dedi jadi karya. Ini karyati. Karyati. Kan katakan jadi nengti. Langkung ya kan cara naon. Tadi kalau nggak langkung ya. Bisa capek. Bapak kuat nanti. Bapak mana? Tak memang. Kurang ngariung gitu ya, ngariung. Hamdan. Hamdan. Oh, setel. Anu ini masuk berarti. Iya. Imut. Oh. Kata sente. Kata sente. Ya, artis NS. Anak jimata wakin basa murung kanjung rebun di pakarangan nur remis kene harita kereta kandungan ku hidup nu opat poe teulang ngepung gunung pager biting cenah tiwas peting kadi layanan kekadieuh dipulangkeun anak jimata waking basa